lalakuan lalampahan nu aya dina nyiluan eta kudu diturutan ku sakur jalma iman. Wow. Anyap-nyanyap. Letak katuangan saripati kekembangan mere madu anu nikmat tur manfaat jadi obat lamun euntreuk kana dahan anjeun karuksakan. Karena kenal saya, mudah-mudahan tadi kantunkeun salam ijazah. Amin. Nabi semangat sing kuningan ibu rahasia jalma nu dibere ngarti dina agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis kursi. Jalma nu rek dikarepkeun alus ku Allah di dunia jeung di akhiratna yufaqihu fiddin, dibere ngarti dina urusan agama. Nu mawi saur Al-Ghazali pala takjabanna ulah rek ngarasa kaget anjeun mun ningali jalma anu faqih nu ngarti dina urusan agama ku Allah disintakeun jeung dipilih kahirupanana. Naon sababna? Janji mantenna dikarepkeun alus dunya jeung akhirat mun jelema ngarti dina urusan. Ibu mangga ningali kasepuhan guru-guru urang sadaya alim faqih wani geus pangkat bawaro apik dina kalakuan teu kudu mulangkeun dorang pacul Pak. Leres kitu teu kudu ingkah ti masjid ti paimaran. Di paimaran we siang ngawuruk santri pasti siang jam 8 duha ka masjid ka bumi deui ngadaras Quran kitu we panggenawan teh tapi tingali pakahirupan luar biasa dipilih ku Gusti Allah. Pala jamanna ulah rek rasa kaget anjeun da memang janji Gusti Allah la yukliful beda jeung nu kadademes kana asbab. Kemarin kadademes kana asbab semakin dikejar semakin menghilang naon rupa dikejar kurang alias dunia. Beres ibu budak-budak di subuh jedur nepi ka sore jeger. Leungit hakikat ka Allah di budak-budak gur duniawi padahal geus dikulah ku Allah. Mohon punten nu budak-budak rezeki ti isuk jedur nepi ka sore jeger rek namahan tina hakikat pamere Allah mah nepi ka wani pamere ti Allah ditinggalkeun. Naudzubillah min marukan rek namahan bati ku ninggalkeun salat teh pedah keur marema moal. Laras gitu marukan rek kalegaan sawah teh ku ninggalkeun lohor tuluy dipacul moal anggar sakitu bari can gugur dari pare. Laras gitu kurang masuk disindir ku ulama sok nganyanya anu lain ngalain anunya. Mohon gitu mau ada cenah tiba belah kitu lu mengatur ti kusuk teh minum teh terus. Ibu wios tapi bahasana kieu moal keeh moal kunung moal mayar ibu kan tadi ada salah berarti sok ngalain-lain anu nyanya anu lain deui ka disindir ulama tarhal minal kaun ilal kaun walakinal hal minal kaun ilal kawin katalah dibaca ainan
lantar hal ulah rek berangkat anjeun minal kaon ti makhluk ilal kaon menuju ka makhluk deui walakinar hal tetapi anjeun teh kudu berangkat minal kaon ti makhluk ilal mukawin menuju ka zat Allah nu nyiptakeun eta makhluk gitu. Kumaha cenah ibu? Gitu. Mun ibu ngaramet sing nepi ngaramet teh ka Gusti Allah. Mana cirina ku Allah digero teh eureun ngaramet teh dari gero ku Gusti Allah. Ya mana? Oh kamu. Nanti cantik kermata ngerti teh naik gaji atuh parah laras gitu so kurang ngarame kurang ngagaro kurang di kebon kurang di sawah di mana wae aktivitasna digero kudu kagungan Allah Subhanahu wa taala cul pagawean rek menghadap ka Sang Pencipta anu ngamiliki kana rezeki jeung ngabagikeun rezeki teh Gusti Allah nu diteangan rezeki ari nu rek mere dijauhan ka pandono ibu yakin rezeki ti Allah yakin ku anu digeroan sama kana orang tuh so Gusti teh aya ala sholat di masjid ibu keur ngaladangan eureun naon hatina aya sholat teh naon hatina aya sholat hayu urang kade ngajawabna bisi salah kumaha ngajawabna la haula cek muadan hayya ala sholat hartina hayya ala sholat teh hayu urang sholat kade ngajawabna hayu jawab kembali ke nu gaduh kakuatan nu daya upaya mah Gusti la haula quwata bari ini kenapa sholatan eta teh urut mohon upami ibu dicap di sauran ku caroge saur caroge mun manggil mama mun panggil yayang mun panggil naon atuh bebek naon manggil dia naon manggil baringna inungna tiga-tiga kahayal inungna ka dieu bapak perlu cek caroge he ibu teh ngadononggoy we nyoh hape ngajawab sih ngajawab tapi teu nyamper kira-kira saroge pinoeun keun sakali deui pinoeun keun bapak nama ka dieu sakedap bapak priyogi nyake nyoh hape we nempokeun sopi jeung lajada teu nyamperkeun keheuleun sakitu salaki teh wasilah nu merek napakah ka ibu wasilah dah hakikat mah ti Gusti komo aku Sang Pencipta memberi bendu di bawah kamu teh nyamper bendu ari pede neangan rezeki hayang loba mati tapi panggilan Allah anu garuh rezeki jeung nu garuh sagalana aduh saudara ibu laras gitu ibu atak banget singati dina urusan agama dia penting saja mati ngerti kurutin ketika api mudah-mudahan kurang gizi anak kelakuan amin tahun sabana Allah geus fasilitasi ka makhluk nate tilu modal ti Allah allazi khalaqas sam'a wal absar wal af'idah sam'a panguping absor paningal afidah gabungan hate nusinarti jeung akal daek patanya kana hate jadilah afidah anu rek ngeksekusina ibadah sam'a wal absor paningal jeung panguping modal ti Gusti Allah ngan kaditu teh aya sindiran
qalilan ma tashkurun. Saeutik jelema teh yang bisa syukur ku Allah dibere modal teh digunakeun. Padahal modal utang. Ku Allah diberi akal nepi ka jenisna beda jelema jeung satu hewan. Beda. Urang jeung monyet diberi akal, urang jelema diberi akal, tapi jenis jeung kategori kemanfaatan oge fungsional berbeda. Domba diberi akal ku Allah, jelema diberi akal ku Allah, tapi jenis akal dibikeun ka domba jeung nu dibikeun ka manusia beda fungsional. Ulah aya juga domba. Naon nu dibikeun ka domba jenis akal teh tabii, domba pada satu hewan. Ari jelema gorizi, kumaha akal gorizi? Kuwatul mutafakkirah bi iradati. Ada kekuatan pemikiran jeung manehna hasil tina pemikiran boga pilihan tersendiri nu ngakibatkeun balukan alus keur dirina para tuluy ka akhirat. Eta ngagunakeun akal. Nu mawi ibu ulah aneh. Bisi doma apaleun jukut nu hejo teh jukut tungeuna ceuk doma da dibere akal ku Allah. Ngan pedah doma taratatanya ieu jukut anu saha. Terus gitu sekali deui nu ceuk doma jukut nu hejo teh jukut anu ngan pedah doma taratatanya ieu jukut anu saha. Talamun aya urang dieu jukut doma ngarit payah hejo teh taratatanya daun heureuh saha teh. Eta teh teu beda jiga naon. Taek tiga domba. Ibu kuninga monyet. Kuninga monyet. Jawab bola kuninga monyet. Punten taros abdi. Ari monyet sok ditiung tah. Berarti nu tara ditiung teh. Pangwalarkeun ku ibu bapak-bapak mana carane malang paling seurik-seurik. Pangwalarkeun ari monyet sok berjamaah salat fardu di masjid tara. Tara teh lain cekap bahkan punten ibu paling keung dinas ku Allah jelema dibere akal pikiran ku Allah nu beda jenisna jeung satu hewan lain. Jelema mah kuwatul mutafakkirah bi iradati, akal jenisna teh gorizi ditambah kuruhane ti Allah. Punten ladang teu disyukuri teu dipake ta modal ti Allah. Saur Allah balhum abol leuwih edan leuwih sasar leuwih ganas tinimbang satu hewan. Jelema teu make akal. Urang buktikeun testimoni ku abdi. Ibu kuninga hayawan anu najis namu bola do kuninga. Naon namina? Anjing. Dina sabina teh kan kalbun wal khinzir. Anjing sareng babi. Anjing teh najis mugol adol. Punten, patarosan abdi. Ari anjing sok punya anjing tah. Saha punya anjing? Ekan goblok. Kahatos album ado da tadi pake akal anjing nawae tara unyang ari jelema nu lain berundang naon bogaan polo numawi sumping ahli tasawuf cacarakan tasawuf sulamut taufik murtad pisan lamun ka jelema ngucapkeun beres imam manajer di lalam sontak sotik sudah begini ari samira teh jami ngomong ini modal perioki dilenyepan kurang punten ibu jelema teu ngagunakeun akalna teu difasilitasi ku Allah teu dipake aya panggilan si mantena teu ngawarok balhum adol saur Allah bakal leuwih edan jeung ganas tinimbang satu hewan. Bakal leuwih cuik tinimbang satu hewan. Naon sababna jelema teh geus diistimewakeun ku Allah.
walaqad karramna bani Adam. Allah ngamuliakeun ka bani Adam buktos ka manusia urang turunan anak Adam. Urang teh dimuliakeun ku jenis akalna di antawisna. Eta jenis akal teh modal ti Allah. Punten satu hewan mah ibu ucing we ucing di daerah lain itu mah deui Cimahi di Cimahi ucing sareng di Cisumur di Abi sami nyariosna teh eong-eong saminya di dieu ngeong di ditu ge naon tapi jalmi nyanna teh tos benten. Abdi urang Cisumur jeung urang Cimahi. Abdi ayeuna nyarita, ibu nyarita di dinya beda. Abdi mah balik nyarita teh bakal meunang mudah-mudahan katapi ku Allah ulah sok curiga ieu beut-beut bel iya, punten tokek, uni na tokek, cik aya nyangem na tokek kumaha? Tokek, eta si tokek ditanya teu ditanya, si eta mah ngajawab sorangan. Tokek, teu nanya teu naon, tokek, eta teh sok aya sifat tokek teh di ibu-ibu. Lebaran kamari ke corona sumping ka abdi ibu-ibu jekren aya daya ibu jekren mah bari ngagabung gaji ampura ayeuna pada corona covid salaki euceut teu usaha cenah ampun padahal aing teh teh nyari usaha teh cenah ayeuna mah teu kuat barang beli barang mere cenah haji teu mau nanaon ka dieu teh cenah ku salaki teh ganti ke mobil cenah apa sana Fortuner cenah teh nanyakeun abdi ka teu beuceut cenah ku bisa meuli gelar teh cenah ku genep on anu samila cetek aing da cenah nyakeun ieu eta teh ibu-ibu tanu kitu teh ibu-ibu beunang nah mana ibu modal fi Allah sama panguping absor paningal abidah gabungan antara akal jeung hate. Ibu usahakeun sing bisa nyambung akal kana hate ngarah kabagi sone dan anu nyiptakeun Gusti Allah ngarah karasa sing daek nanyakeun eta akal teh kana hate sing daek patanya kana akal. Ibu teh ngarot cai larutan gula suruput karaos amis punten geus pernah nanyakeun hate kana akal saha nu nyieun amis dina eta gula kantos naroskeun kitu mata urang panginum anu amis minum cikopi ku sabot mantap teu inget kana ditanya da candae pakanya gadawak ibu teh kana balapan celetrok jeung cengengna kana sarana kursehat can patanya hate teh saha nyieun mana dina cengeng terus itu tong we curug teh kana oyak diletakeun kana lidah karasa pangset can nepi otak urang nanya kana hate saha nyieun pangset dina nu sederhana we maos mohon jelema nu wari mah ibu punten utus tapi tarawan teu ngarot cai dipong heula can nyambung mah hatena saha nu nyiptakeun ieu cai kakara geledreg nyambung hatena dieksekusi ku lisan bismillahirrahmanirrahim da geus eling hatena ka saha ibu-ibu keur ngaramet di sawah panas terang-terangan cai dina aqua nu geus hideung teh sok maca bismillah tara minum
Osor alhamdulillah. Utara kira osor. Nya utara kira os. Yo laki. Teko ayo dipencetan bungkus biar dengan lucu nanti. Kalau mata pantas kholilan asyukur seketik belum bisa syukuran. Mudah-mudahan diri simpan bersyukur. Kunaon itu pakai kudu bersyukur ancaman nabi. Ancaman Allah berat. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun anjeun bersyukur Allah janji latung dikulmiah Allah pernah sulaya tidak janji la azidannakum ku kami rek ditambah teu kudu dipentra ku kami rek ditambah ngan wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mun anjeun kufur tina nikmat kami dagoan inna adzabi lasyadid siksa kami ku sangat pedih. Ibu mun teu bersyukur dibere honda walau jajak jeung sehatna oksigen anu 24 jam teu pernah berhenti teu bersyukur ka Allah ku jalan milapan nu dipikari dokumentna punten inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan rezeki moal beunang dari rezeki nu Gusti Allah. Malibikeun kajeun bubu geus bodas nu tadina hideung, kajeun huntu geus ompang nu tadina beres, kajeun pipi geus kedok nu tadina manteng, moal mengukur daun jeung tasalsul. Jika oray-orayan ulu budak-budak buntut budak-budak bulu moal kapati da eueuh Gusti Allah. Sok baheula keur oray-orayan luar-luar bulu budak-budak buntut nutur bulu daun jeung tasalsul moal aya eureuna kitu. Isuk kasawah ngarin macul balik di sore gitu tak gitu jauh tasawuf mata pantas di sini ulama lantar hal minal kaon ilal kaon walakin hal minal kaon ilal mukawin. Ulah rek berangkat anjeun ti makhluk menuju ka makhluk deui, tapi anjeun berangkat ti makhluk teh sing nepi ka Gusti Allah. Tani dagang buburuh lain bungkul ke di dunya, hoyong dugi kadar Allah dipikari do kumanten amin. Ulah pun tepi ka buruh, pun jadi daki, pun jadi sing nepi ka. Atak ibu punten upami jalmi tos warian aliman faqihan warian eta pisan nu dimisilkeun ku Rasulullah jalmi mukmin anu kamil nu dimisilkeun kana nakhlah niruma. Kasaurang mantena dina hadis masalul mukminina kamasalin nakhlah ida akalat thayyiban wa ida wadoat thayyiban wa ida waqa'at ala udin lam tuksirha. Masalul mukminina ari misilna perumpamaan jalma anu mukmin anu kamil nu geus sampurna pangaweruh jeung akidahna geus alus kalakuanana geus apik kamasalin nakhla ku Rasul dicontohkeun sapertikeun nyiruan. Ibu kuningan nyiruan kuningan teu nyiruan teh sejenis bisi hoyong kuningan nyiruan teh sagede nyiruan bentukna jiga nyiruan nyeureut nangge nyeri seperti nyeureut nyiruan teh kana tah nyiruan lah seuri nyang kitu teh naon tah kunaon Rasul nyontohkeun mukmin anu kamil nu geus pangkatna warian apik dina kalakuan lada boga ilmu jeung amanah kunaon makanya contohkeun kana nyiruan ku Rasul disifatan nyiruan mah ida akalat thayyiban di mana-mana barang tuang nyiruan thayyiban tuang mah teh nu sae
Saripati kekembangan teu aya ngiluan ngagembrong kana tai kuda teu aya nu sok ngagembrong kana tai mah naon ngalir head kan lemohkeun wios abi teh kasar wios ada makhluk kasar dan makhluk halus punya wiosnya yang familiar lah. Kita akal toiban di mana-mana ngirup atau barang tua eta nyiruan eta nakhlak akal toiban barang tua nabi nya sedaya ina teh kelas atau mah eta teh panaon abi teh cak bisa ninggalin pamatuan bapak 2 bungkus abi teh duit kawani suri-suri jadi 3 bungkus sampai saputing lain 1 bungkus ada ganti rumah dulu eta teh ulah dicontoh kan yang paling jauh lah luas apa jadi itu wanita atau iman aninahlah diruang di mana-mana botol di mana-mana ngaluarkeun eta nahlah atau iman nu dikaluarkeun teh sae tur manfaat kira-kira nu dikaluarkeun ku nyiruan naon tuh madu ibu resep kana madu hoyong di madu kopi resep cenah kana madu tapi mungkin naon lain sakit hati ibu maning kene capek gawe maning capek hati kupi dan bapak ibu maning capek gawe maning capek hati maning capek gawe bapak eureun tuna orang pacar bikeun maning capek gawe enggak sesate bapak-bapak dadayekeun gawe maning capek gawe boleh jawab berita banyak capek gawe alim capek hati pokoknya punten ida wadoat geus setengah sabelas di teh Kang ieu ngomong di batas ya ada ibu teraskeun terus capek nyawa seribu capek bener wa ida wadoat iman di mana-mana ngaluarkeun geus sae madu manfaat sifaan jadi obat di dieu punten anu normal aya nu teresep madu nu normal sadaya lagi naon berarti nu teresep mah teu naon tah teu naon nun gelo ya Allah kabarok ini paling terakhir ya Pak sifatan tinahna mu'minan kami lulus kesifatan kualinan fakir warian sempurna kaibadatana didukung buka ilmuan jeung kaapikan dina amal wa idza waqa'at ala udin lam tuksirha di mana-mana entrep eta nyiruan dina dahan anu ngarang-rangan teu mata peungas eta dahanan. Nah terus di mana wae hirupna jama mukmin anu kamil nu geus aliman fakian warian teu watak jadi heboh masyarakat nyaman bahkan dibutuhkan eta bagi anu kamil ieu mah datang si eta teh buyur saleueuh ya saudara kumaha awas euy si eta geus paling deui kalemun bisi boga parawan apihan hayang gerak anak-anakkeun si eta geus bigil eta siap cik jelema halus jelema boleh jalmi alim papan warian anu bagian boro-boro nuju meneng tos ngantunkeun ge masih harum saperpa diperyogikeun umat. Contoh baginda Rasulullah terus teu aya di kieu tapi teras disaur-saur kasayangan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta teh didukung kudu jalma nganti pendukung teh kudu jalma anu nyaho kana
kana babagan agama tur anu abdi kalaku jadilah mukmin anu kamil pok sawasul masalul mukminina kamasalin nakhlah ida akalat thayyiban wa ida waqa'at wa ida wada'at thayyiban wa ida waqa'at ala mudin lam tuksirha entrep dina dahan nu ngarang-rangan ge teu mata peungas. Mantap ibu urang introspeksi diri sewang-sewang. Urang di tengah-tengah masyarakat teh manfaat atawa henteu. Saur Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Sing boga cita-cita euy, saur pun guru aya euyan ti pun guru mah. Pun guru almarhum almaghfurlah mudah-mudahan dirahmat Allah amin. Abi nu nyunyupir euy boga awak kasih manfaat di dunia euy keur papada manusia. Ulah manfaat ke diri unggul, sing ngarasain manfaat ku diri hidup teh manusia. Anfa'uhum linnas. Bumi anu kangen dialat manfaat ke masyarakat. Geletuk pupus di pada nyengcirikankeun pada panghanyakalkeun hoyong kene jumeneng dasar Allah anu parantos takdirkeun samerbak ilmuna manfaat. Pun guru masuk di lagukeun eta teh misilna jalma mukmin seperti nahlah dilagukeun ku sunah lalakuan lalampahan nu aya dina nyiluan eta kudu diturutan ku sakur jalma iman. Wow. Anyap-nyanyap. Letak katuangan saripati kekembangan mere madu anu nikmat tur manfaat jadi obat lamun teu kana dahan karanyieun karuksakan. Aja cenah balik deui nu kitu mah. Kupiga po. Lalakuan lalampahan lalakuan lalampahan nu aya dina nyiluan eta kudu diturutan ku sakur jalma iman. Sing ancam lagi dan didengeng. Leletan katuangan saripati kekembangan mere madu anu nikmat tur manfaat jadi obat lamun entrep kana dahan haranyieun karuksakan. Mani makanya pen jika nang norek tepi ka iman norek dibabalik teh abi ngabablang 2 jam da eta jika nanti lebih tahu bari lalu paktenam cenah teh teh nyiruan itu sawios ibu gitu sawios barang sakaliawan jeung abdi lalakuan lalampahan aya dina nyiruan eta kudu diturutan ku sakur jalma iman leueutan katuangan saripati kekembangan mere madu anu nikmat tur manfaat jadi obat lamun kana dahan nyieun karuksakan.
Amin. Album kan? Yang malah naon. Subhanallah. Sok barang katalan. Mudah-mudahan saya kurang sih manfaat barokah di dunia. Ibu hapunten bahasa itu biasa direka, sini dan terbiasa diukir. Eta memijil tina bodoh kali nafsu berbados bade hapunten sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.